ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Mandeg satengahing marga, mandeg satengahing marga, wis kena dihimpin asti keresah yang widi, ya keresah yang widi. Ya Raden Pandu Kairing Semar Badranaya Astra Jingadawala di satengahing marga sopana marga ari marga teh jalan sopana alas pringgan bingasala unirangan dika Kakang Semar iya nun naon anom kaula teh tuleh jadi tanda tanya dina hate ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Kaula teh bingung meureun mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha. Naon akan? Naon pot yang serikeun? Make jeung nyerengeh segala. Naon seuri a? Papanggihan? Lain eta. Naon akan? Kasauran dunungan. Meureun teh hartina teh kudu tapa. Eta geuning. Tak kitu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamapat bayu rak sidakap sineku tunggal mateni babahanan catur dia ari catur araning opat Dria araning angen-angen Siribudi cipta rasa Siribudi cipta rasa Janaonan lain gring. Aduh ampun itu si monyong yang jadi dalang urusnya. Asa inget ke Dakung si guguru ke dalang eta ke dalang ikin di Cicaheum. Nah sia teh guguru ngadalang ke dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi Dedi Amung. Oh da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we. Abeh aya sempet ngawarah meureun. Abeh aya sempet ngawarah kawing bagur teh mah. Nya, itu guru ngelas meureun. Aduh. Cuk. Dan ulah loba teuing heureuy cepot. Nya Kang. Sing apal ieu teh di satengahing marga sopana da cu. Dupi marga Pak.
ari barga teh jalan ujang sopan teh alas pringganding salah nah ari bapak aing kabawakeun atuh ieu mah aki dewek dalang urang baheulana teh bisa jadi dari akang hari akang mah tuh ya ujang dengekeun ku si lain ieu teh di leuweung ucu cing inget sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut ulah suaban jeung ulah saomong-omongna ulah sagala dicaritakeun hirup teh kudu bisa adaptasi dalam dari adaptasi teh naon nyong tobat Gusti hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah atuh mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh Iya, jiji kana intelek saya tidak ingin tanya kerja adaptasi. Teteh akibat kurang gaul, kurang tatanya. Iya, lamun aya koran teh baca, aya PR teh. baca nama wawasan Aya buku Tiga Geger Sunten baca. Di Mang Taufik Faturrahman. kurang-kurang Aya lomari ti Pak Haji Sidik baca. eta teh lomari pamere baca Tetep baca teteh sengaja eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana baca jigigana lomari jigigana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleu eta teh kurang gaul ieu radio TV teh nuansa pagi buletin malam sekilas info lintasan berita dengekeun lumayan nama wawasan abis terkurung batok teuing jiji kana TV saya cek kumaha ieu ieu janjakeun mah adaptasi ku aing mah atuh nahan nanyakeun kanu teu nyaho belekung sia cintrel kerjalina si jurig geus teh cukup ku teu nyaho di jurig di tadi moal ieu da aing nambahan cerita nambahan beban si kaing teh atuh tanyakeun kaitu ka nu merena saha tadi nu merena bubuyut aing tanyakeun ka bapak tanyakeun kitu ka bubuyut naon Pak adaptasi teh coba nepi ka kitu-kitu nasi weweulak teh nyaho adaptasi acan tah ceuk aing oge ti baheula kudu gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi nu nyerep ka sia mah nu nyangsang hare-hare nu nyangsang teu beda ti sai dina daun kalapa daun taleus itu heuh ukur saliwat teh nyangsang dina otak teh naon adaptasi teh kelana agan laulah kakang Semar dupi adaptasi teh naon coba itu Gusti nu Maha Agung nu matak Pak dangukeun di mana anak belegug jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh pikiranna ge geus kitu ada eta ya sida wala mun siri teh mun kitu eta we ku belegug sararea aing nyaritakeun bisa cepo bulan Ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman kudu bisa tumpa-tumpa pindah cai pindah tampian kudu bisa lolonokan cepot tah dengekeun kitu deuleu kitukeun atuh tadi
Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapanggihna deuleu teteh. Ya ka korehna anyar teteh. Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heureuy teh di mana jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tah, sing apa kana sikon deuleu. Duh, Gus gua anyar deui wae. Ai sikon naon dola? Kayak tuh tanyakan kalau bogana besi jadi paseak nanyakan ke kuring mah jadi ribut bisa ya korban ke si juri kita ngomong gara-gara kena sikon ari sikon teh dulu dengekeun jang ai sikon teh singkatan cu singkatan da ieu mah geuning zaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat seperti comro seperti misro silo sukro nah ini mah ieu ai sikon singkatan singkatan teteh lamun sakola mode SMP, SMA tuh STM Ari sikon singkatan belum nasihat kabila-bila teuing mode KB kula warga berencana Jabar singkatan tina Jawa Barat KUD tuh koperasi unit desa hari sikon singkatan tina naon Semar aduh eta si juri gaing bida-bida tingkah anak teh sok dinu lega jeung uing itu si juri ngajak geus ka kolot ai tayo nama deuleu ujang eta kumaha teh singkatannya tuh geuing teh si neraka teh ngajak ribut ka kolot si juri nepi ka kitu tak ka kolot ari sikon teh cepot naon sun sok lepatkeun iku agan moal ai kaula agan mah kau ku tetekon tong sukitu gan sunglara si abdi mah lah agan mah putra raja apaan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu satekna nila saplatna nya cek nyana lain jeung lainna agan mah bikin kenge jurian nya bilih jadi yuri bilih jadi gerang pangajen situasi jeung kondisi cepot jadi sing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan ieu teh di mana heureuy teh iraha jeung kumaha sumuh kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lajo ye ulah sanajan uluh-uluh go pangeran mah uninga coba eta pangeran dianggap sudah lalajo lain jadi aduh ampun aing mun ini sila ngalilir mana aing geus agar geura pilarian kitu kitab tapi bisi ngabodor geuna niatna mah bener aduh ampun aing lah teh da niatna mah bener bisi ngabodor kaulah terek nanyakeun eta cepot memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu menekung kanu Maha Agung mujabrata kahiyang maha sukma sumuhun ulang kedah tapa teh ya kudu cileukeun teh puji saur si dawala cek si dawala mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh dawala rep sinengih Purwantara lain buruk sia ya bugas medi we akang meureun rep si dakep teh geuning tadi teh naon termos sumuhun jurig aya di sintrek cenah sintrek siapa ieu aduh jelos ya geuleuh aing tidak aing dengan ngaheureuyaan kadi kadewe teh lanceuk
cing lamun dewek ka sileung kudu ngaheureuyan sileung ka dewek mah teu pantes kudu apa-apa cak kaki dewek meunang ngaheureuyan sileung tah sileung mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel kana dus ka aing mah ulah ka lanceuk jeung sok ketek lanceuk sia mah tuh ketek mah asbak nya turu blimun Bapak keur budakna kitu ca baheula makan ku jurig teh sieun ku buaya teh sieun ku maung teh sieun ku gajah teh sieun ku orai teh sieun teu pira sieunna teh ku remeh coba itu si jurig aduh ampun aing ningali nomor sepatu lumpat lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapak mau kasieun ku mau ku orai teh sieun dek mah naon ku nomor sepatu sieun aing ku nomor sepatu nantet gelo mun teu nyambung dan nu rame teh lang layangan oge dipegat nu teu nyambung alah aku kerah baju lumpat coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna da tadi oge saur Kangjeng Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar naon ari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya kaget teh bapak aing mun cara jelema mah bengong ukak-ukuk biasana mah bari ngenog teh cing atuh kakolot teh kabina-bina teh da lain meri teh nya bapak aing mah puguh nya teh anak meri tadina ge mun bani teh nya sok enog minang teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh geus aneh dina zaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh ganti ku yes ayeuna mah ganti ku wow keren nah ujung geus teu nyari pantesna mah ganti we ku lamun kaget teh ya itu tah dola namun mun teu seuri sak aing lain ngaboro raya dising-sirikeun wae tapi loba teu uyahan lain dah sakali-kali mah bakal meleset teuing dek lamun keur kieu rada alus da lamun diperakeun tadi payunan umum dek kan pego teu bisa nyarita coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon nah jati diri si Madi mah kieu we hideung nun we cakeut teu we jati diri mah turunan entong tadina ge cicing sia yang dijajak ke sukeuna coba jawab Kang duka nun upama kitu macarana sarwa wejeng teu ngarojong kana pamaksudan kaula Kakang Badranaya sarua jeung nyebut-nyebut ilmu kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina nyaeta pikeun mingpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apal kana dirina teu apal kana jati diri nu tangtu
dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup bakal kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di negara sok atuh nya Pak bijilkeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh atuh tungkusan teh ka dinya geus mejeungna malahan ceuk nu bohong buru teu na semar teh cenah lain ku termos kunaon akang ku ilmu eta teh nya lain ku asup angin buru teu na semar teh ku ilmu dunya masih keneh ge nyirong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso pokoknya ayang dicekek awang-awang ung can aya bapak hari teh geus ngontrak pokoknya ai itu si edan kemana karepe ngomong teh sia teh ai meuli teh nyari lain teh nyari pugu nyari duka nun ini saya teruna kain yang sirikeun lagi. Ayam disiku sia teh wangen lah. Zaman baheula mah ngontrak. Dokenya Pak, buru-buru aja lah. Nges bijikeun nya. Sae. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri sae banget lain da saur Kangjeng Rama teh hiji waktu sok naros gosok ngawartosan ka kaula cenah panu hiji waktu mah tanyakeun eta Semar Badranaya ti mimiti kuncung nepi ka handapna da eta teh cenah aya hartina lempang ka hareup suruk hiji ka tukang 5 meber naon teh teh gerakan mujair nila teh kitu cici sadeuing da apesna teh ku anak keneh teh King ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh. Batur mah diagung-agung. Batur mah diagung-agung ari. Ku anakna ditiis. Nah hari aing heureuy ku jeung sireum. Sini kaya jelema ge sakitu. Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul. Usina Semar Badranaya ti mimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupiah anu aya patula patalina sareng wujud. Leres panuhun we ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan nya nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga kanu maha uninga coba sabaraha hiji teh Pak kuncung teh abdi ge can apa? Aduh, tak kitu nu daek tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 88 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar? Aya oge cenah nu nyaurkeun sa Dora isa sakumaha. Sadus.
nah dus dibungkusan keneh pan sok naon tetenya tuh jare raus wah ya atuh maneh teh jempe cepot ayang digoengkeun Bela naon aya dina pikiran dunungan naon nya lamun urang ngabodor teh teu seuri cicing atuh lamun lu juga nu implengan gitu tuh cicing aing hayang nanyakeun ka dunungan kunaon seuri sedewek kemudian what are you thinking now naon teh hartina aya naon dina pikiran dunungan gitu ayeuna mun teh seuri cicing cepot beda deui kawa teh keur ngelmu adegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuwan gitu ulah diaku we ti Mang Cepot mah kitu nya jika heureuy abi teh tapi nya ge tapi benar ai dilenyepan itu teh akan tah jelema tadi sareng abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya lamun jelema ngudag-gudag layangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok namun jauh gitu laras nun laras naon aya nu nyaurkeun 88 nya aya nu nyaurkeun 360 lamar nya laras duanana oge teu lepat eta gini teu dilepat naon margi 360 bijina teh salapan 88 bijina salapan keneh margi 88 teh jumlahna teh 18 teh angkana hiji jeung 8 salapan keneh agan ulu nya 3 genep kosong jumlahkeun salapan nya Pak urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 8 urang nya Pak nah sia opatan jurig apaan itu monyet 5 di luhur jurig sia tapi kan bisa jajarkeun aing jeung monyet oh teu moal dihitung di luhur tuh Juh ampun aing teh nah kitu nun rombongan mau 40 gitu ya. Iya, Paknya. Salapan. Tusangka Kakang Semar di malam. Jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mada dikaitu kadieun oge di kitu iki oge balik di ka salapan. Dibuntang dibantingi salapan itu Kang sumuhun. Lajeng tah dina wujud urang oge aya salapan liang di antarana panon 2 irung 2 opata ceuli 2 genep baham hiji 7 tak anu 2 deui dihandap nya nya Pak liang jin jeung liang jurig kitu ngisya waduh liang pengeluaran ya Pak tuh dan pemasukan liang tetenong hiji ka 10na wujud nafsu ge kitu amarah lawamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah sareng kamilah ngansikna dina baliyah sareng nuroniyah salapan ka 10 tunggal nun
Nah ada dina Quran mah sawiyah eta teh nafsu syahwat deuleu maksudna mah. Oh kitu. Ngarti? Nuhun Pak. Ta eta nun. Imalan Yuswa Nabi ge nya Pak 63 tahun. Tah ai genep jeung 3 salapan. Heeh. Iya nya Pak. Disangka Pak. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna, 2 ceuli jeung dengena, 3 irung jeung ambeuna, 4 baham jeung ucapna, 5 saraf jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 otak jeung akalna, 8 leungeun jeung obahna, 9 suku jeung lengkahna, 10 wujud jeung hirupna. Paingan di urang aya wali 8 ke 10 tunggalnya Pak. Pasapah kene. Ha. Coba disangka teuing Bapak. Nuhun Pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy. Wujud wayang oge opa salapan nya Pak. Hiji sampurit. Tuding 2 dari 3. Leungeun 2 teh 4 potong, 3 jeung 4 7, 8 awak, 9 hulu, ka 10 ngawujud. Hehe. Kitu cenah bi oge. Tah itu dilejang dengekeun ku si lain. Jadi eta ai beungeut bodas teh naon? Heuh, ai beungeut teh gambaran hate deula. Gambaran hate teh. Nu matak ai beungeut teh kudu marah mah ka saha-saha teh deula ujang. Budi parangi teh kudu alus. Turuan kalbu budi parangi teh kudu alus. Ulah kejut karisut. Jadi beungeut teh gambaran hate nya. Ya. Ai awak hideung, kapan urang teh tina bumi ujang? Ieu bumi teh anu didampal ku urang kageuleuhan kakeumehan. Asal muasal urang teh adalah. Kitu nya Pak. Ih, tadengekeun sepot sumuhun agan. Ari eta kuncung teh ayana di tengah-tengah mastaka, tah ieu teh gambaran istiqomah. Anced panced teu ungut kalinuan, teu gedag kanginan. Teu galider. Oh kitu geuning cepot. Sumuh ulah galider deui, teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya. Kakasihna Allah tuh gitu. Jadi wala, kudu diajar ti ayeuna. Ajar marifat. Lima kain nganggap bodoh we. Oh dak. Itu kenyataan mah. Duh. Nuhun Pak. Kitu nun. Di dunia jadi bagi 2 euy. 2 barat jeung timur. Oh barat bener jeung timur. Ai di barat boga falsafah nyaeta boneka. Di barat. Asal kata tina BNK. Nyaeta Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. Tuh, di barat ternyata. Boneka nu matak sirah leungeun-leungeun di ditu mah boneka teh. Timur. Ai di timur mah ngabogaan boneka disebutna wayang. Lamun diudagkeun kana aksara hanacaraka eta wa teh aksara salapan. Yang tinu ngahiang nu matak sok disebut geuning Hyang Maha Agung.
yang maha kawasa yang maha tunggal nyada eueuh deui semaheun Allah mung sahiji-hiji izina kitu kadar cara ibadahna batanyakeun ka kiai ka ajengan lumatak giringkeun barudak teh cenah ngaji nya cenah apal bag-bagan Quran benar akan tuh lamun ngudagkeun kana aksara salapan tadi ai Quran teh robana cenah 6.600 ayat ai genepna teh aya 4 ai 4 kali genep teh 24 ai Quran lobana 30 juz ai 24 jeung 30 teh pan 54 ai 5 jeung 4 pan 8 keneh dewek Jawa dola nya gitu luyu deui jeung ayeuna di negara urang ngabogaan falsafah nyaeta layang jamus kali Musa sada lamun di negara Indonesia mah meureun Pancasila eta teh 45 butir ai 4 jeung 5 pan 8 keneh baheula mah eta teh 30 butir ai 3 genep teh 8 keneh dola nya komo di Jawa Barat mapan masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi ya gitu Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat ai Siliwangi teh aksarana aya 8 geus sok si li wa ni dari 8 ngerepek ya ya Quran teh dimimitianana Bismillahirrahmanirrahim teh 8 engang ngerepek is ni la hi roh man ni roh him ka 10 nu macana deuh wali 8 ke 10 tunggal gitu jeung pinter akan lamun diudageun kana kitu gitu ieu mah 87 takang udah ya ayeuna tahun 87 8 jeung 7 teh 16 ai genep jeung hiji teh tuh geuning 8 gelain ya da salah pemitina sia mah jadi lieur ka aing sebab ingkar teh ka 8 teh mah ada begitu akan teh aduh ampun deh euy bener akan nuhun Kakang Badranaya puasa kitu ari hartina Semar pengangken mar menyemarakan datna alam jadi hartosna teh urang mah mengukur ngaku-ngaku unggul da sanya nama anu kagunganana mah Allah nu kagungan memawi dina dina keterangan mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina tah na di dieu teh naon dirina na teh ka saha ka Allah teh nu ieu nu diange ku urang teh leungeun kagungan Allah panon kagungan anjeunna ceuli kagungan anjeunna nu mawi upami geus apa ka diri na kitu da nu urang mah teu aya nu saha nu Allah tuh nu matak apa ka dirina apa ka nu bogana yen urang mah teu ngabogaan naonna mun ukur pangangken-ngangken wungkul benar ya aduh Kakang Semar saliring-liring dumadi saringkak saparipolah urang mah teu ngaboga-boga muncul agama Islam teh la haula depa urang teh dayana teh nu kagunganana teh Allah urang teh ngabogaan naonna tah nu matak hirup ulah di aku ge lamun selain boga ilmu ulah segala di aku di mana geus boga ilmu ulah wani-wani mamerkeun ilmu ulah asa ai ilmu kudu diamalkeun lain dipamer-pamer pamerkeun mah takabur jadi kapan kaituna teh takabur deui lamun mamerkeun ilmu mah deui ucu takabur mamerkeun kakayaan ria jeung sajabana gerapek
nu matak ucuk cing bisa nyumput buni di nu caang negdak bari teu katemong ceuk dalang tema saur nira tandana panjang sinengih sabda uninga wala bakti dening asih wong asih aja ketara nu asih matara katara tuh di mana urang ngalakukeun hade ka batur teh ulah di beja-beja ulah katara wong asih aja ketara jadi ulah katempo delecu nyen kahadean teh ulah di beja-beja ulah ditemong-temong ieu kuring geus zakat ieu kuring geus fitrah ieu kuring geus mere komo lamun dileuwihan mah lamun teu dibere ku aing semua nyatu amuing ujar bahaya manusia model gitu lucu kumuhun Pak akang mah kalau nyumput buni di nu poek si Jawa lama nyumput buni di nu poek gerepek kumatak semar samar hartina gerepek sia tengah peuting jemplang-jempling kudu make kacamata hideung kita neangan bapak dina aspal gerepek cucung sia gelo asing ka bapak we sia mah batak nyerep-nyerep deh gerepek kemua kapangi kalah bangi ucing cileng oge gerada wala pikir ku cileng tengah peuting bari poek mongkleng lampu kita neangan bapak bari jeung kudu make kacamata hideung sedangkeun bapak teh hideung kita neangan dina aspal gerepek da kalah nawaran nu goreng patut coba itu nepi ka kitu si edan kuring ngomong pek wae akenya kitu nu urang teh teu ngaboga-boga leres himalan pusikna malikna leres Kakang Semar sadayana ge kagungan anjeunna urang mah teu naon-naon tuh nu mawi dinas dina katerangan wa maholaktu jinna wal insa illa liya'budun jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia liantikeun ibadah nu mawi ulah nyen rupa-rupa alasan pikeun mundur tina eta ibadah pikeun mundur tina eta pengabdian rumah syade kadawala bedegong buraung teh Gusti heula dik mah kari benerna terus juga ne doakeun ku sararea dik euy kari benerna lamun kitu macarana nganu harti kudu geus apa kaula kudu rapsidak kapsina kutunggal mateni babahanan catur dia teh ayeuna mah nyangakeun atuh ka Kakang Semar pikeun milarian eta pusaka anu kasebat kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat naon teh hartina kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat teh apa Kang kitab de buku kitab teh terus sastra teh tulisan anu geus jadi basa Jendra asa tina kecap Jaya jeung Indra Jaya teh unggul Indra kuat jadi sarua kuatna jadi ceuk eta mah pada jayanya sarua kuatna antara hade jeung goreng gerepek kadang-kadang siling teh sok kaelekeun ku goreng dina hate teh kadang-kadang kaelekeun ku hade kabaud ku nu gorengnya bener Rahayu teh salamet aining ning tena jadi salametna rat sadunya jadi jelema teh bakal salamet di dunya lamun sumender kana eta kitab sabab eta kitab teh eusina naon eusina teh wahyu pawitra ai wahyu firman Allah ai pawitra suci anu ulah dimangmangan deui kitu cek kacamata agama Islam eta teh Quran mata ulah lepas dina Quran di sunnah Rasul ai kudu disikikeun gitu mina kacek benerna gitu
Aida kena kaula moal bisa Kang nganukur mantuan nedek nuturkeun kakang Semar sae jang kan wayahna kudu abdas heula cu sok bebersih kitu ada abdi mana naon dek nungguane mau lu biung dek nungguan bapak kudu abdas si juri nepi ka cadu eta kana cai anak-anakan ujang Allah kudu abdas heula sumuhun aya abdas teh kumaha monyong abdas teh wudu bersih kumaha teh maksudna ari abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan mun rumasa jadi lamun dewe ke rumah saya beungetan teh kudu abdas kudu salat geuning dina salat teh tuntung salat teh awe salam ret kaken kakatuhu bade ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi ret kaken sa assalamualaikum warahmatullahi eta teh ngadoakeun nyalametkeun kaum muslimin anu aya di belah kenca anu belah katuhu mata hirup teh kudu dua klieur bisi dulur urang teu dahar kudu lurat reret kudu nyaho kana si pejit batur bisi batur teu dahar bere malah mun aing teu gableg menta jadi dewek teh kudu lurat reret heuh da aya heuras beheung teu daek awe salam naon aya nu heuras beheung naon nu tarang liuk bagong bagong teu tarang later teh bagong bisi babaturan teu boga duit bener euy kitu ai bagong bakal ka swarga moal obat geus kapilah nu cacing ya bagong moal ka sawarga moal ka neraka sato mah nu kumaha tuh anu bakal ka neraka mah ieu jelema nu jiga bagong gitu atuh lamun kitu mending jadi bagong mah sakalian yang tibatan jiga bagong mah heueuh pek grafek jadi bagong aka moal da ingus jadi jelema sieun ieu jadi bagong ngan jiga bagong taradek luak liuk taradek abdas awas teu rumah sawe aya beungetan geus jola teh kukulutus we derewek mah teu pasenan mah eudeuh adalah itu dunungan bade arah abdas jeung bapak urang di dia urang hiburan dola naon teteh dunungan urang sok abdas aduh ampun lah naon urang ngigal jadi sok urang ngahibur kaum dangu ieu nya mudah-mudahan ieu hiburan jadi panglipur kana kalbu pangubrah kana mana jadi lelang se kana hate nya kahibur Pak Haji Sidik nya tak kitu sok Pak Haji Sidik aya ieu ngariung di dieu Kang Rama Teh Ocis Kang Saswa Teh Sinta tenang sok sok semisal hayang tapi hayang dipanglagukeun ku Teh Sinta lagu naon teh ada lagu naon oge silung wae manehna mah kamari mah ngarencanakeun gugurah teh digugurah putih kucing geus alah lah sok sagiga sok kan sareng keneh sewa